Ayo we cewek ari mana geus eureun hayu we. Ari nu teu kompak teh kitu. Batur mah geus isu ka dieu isu sama ni kakara ayeuna. Lain teu kompak berarti ieu teh urang teh ceuli keur salesna. Jadi karena dedengean kurang. Oh gitu. Sia can sagala rupa ge mipit kudu, Abi ngala kudu, minta nete taraje nincak. sanyebuti kotok. Biar kan itu orang tok sing kompak atuh. Urang mah teh ngomongna naon? Kada ieu pisan bisa di urang tok. Mipit kudu, ngala kudu, Minta nete taraje nincak. Kotok sakok kok kada ketok cenah ka urang. urang mah teh ngomongna tah ulah sok Ayo tok biar ka urang saha. ulah sok sudon ai jeung jalma teh. Kade. Ayo. Kacai jadi, kadarat jadi, Saloga indung tunggul, Ayu. bapak tangkal, Daraja. indungna teh, Melendung bapana sok ngompak tah. ngompa naon wayah ieu, ngompa naon wayah Ieu ieu. teh bakat ku semangat. Oh semangat. Semangat urang manggung di Bapak Yono. Oh gitu. Aya pangulam ka uceng ka ditu. Tadi itu alhamdulillah teu sasab. Nya pahajat teh. Pahajat teh ka abdi. Ai saur pahajat kumaha saur Bapak Yono. Bejakeun. Saur Pak Yono teh cenah Kang Ujang, cenah ka abdi teh. Gitu Kang Ujang, cenah abdi teh pada gaduh maksad. Iya. Sinti atuh karep teuing. Nih uceng. ada tamu atau dirada sopan Cek Pak Yono. Cek Pak Yono. Ari cek uceng. Ai cek abdi teh mohon atuh mangga cek abdi teh. Cek Pak Yono. Cek urang. Oh, ai cek Pak Yono Cek Pak Yono teh Kang Ujang, cenah teh pada gaduh maksad. nya Cenah kitu bade nikahkeun pun anak. cek uceng. Cek Pak Yono. Oh, ai cek uceng. Cek abu cek urang teh mangga atuh cek urang teh. Gitu cek payono cek urang ieu mah cek urang. Ai cek Pak Yono mah Kang Ujang. Ai gaduh maksad. Nikahkeun pun anak mangga atuh. Heeh. Cek Pak Yono. Ai cek maneh? Mohon atuh mangga cen teh kitu. Ai cek Pak Yono. Cenah urang teh hajat. Guys, uceng alhamdulillah uceng bisa dongkap ka dieu na pamotan. Mohon abi teh tadi ripuh abi kana ojek di hareup. di mana Kana ojek di hareup Kali pucang kali pucang Nah, eta deket tokonan teh ieu di dieu. Alfamart Alpaman. Alfamart. nah Pak ceng teh ai ka Payono sabaraha ti dieu. Oh gitu. Ka ojek teh. Cenah 20.000, Pak. Murah murah murah. Cenah sareng saha Bapak sorangan ceng teh. Iya. Sorangan abdi wungkul. Iya. pedah tinggalin Heeh, pedah tinggalin lah ceng teh aya 20 mah. Sorangan wani ceng teh. wani Selape tumpak nya Kana ojek. karena ojek. Kai didinya dihareup, langsung urang Geus nepi ka deket panggung. yang bisa pika dekat panggung turun urang teh tina ojek. nya Bayar ku urang teh 10.000. kapan perjanjian 20 Da eta tukang ojek ka urang murelangna. ai pangurelang Ai purelang teh cenah, Pak. Ada teh cenah perjanjian 20 nih ieu mayar 10. Uceng atuh sing tepat kana perjanjian tadi nage 20. tahu eueuh duit Lain eueuh duit urang mah duit mah aya. jangan mengisini Lain isini. mengizinkan Ari pang dibayar 10 kumaha. Ai pang dibayar 10 ku urang. tas geus murelang ojek Heeh, pangna dibayar 10 teh pada urang teh duaan. Hmm. 20 so teh urang sorangan. Ai teh urang teh urang milu maneh ge milu. Ieu atuh erek ini kumaha mun eueuh tukang ojek. Da urang mah wani so teh mun urang ngungkul 20. Ah, ai maneh. silakan lain mana heueuh hari tukang ojek gudag hari tukang ojek gudag sinang gudag Karep teuing ai tukang ojek na marek ngendong Guys, ucap alhamdulillah dungakeun Pak Hajat, sareng si Asep si Neng anu anjing bakal ngadahu. Dungakeun ku ucap. gitu lain si Neng Si Aa, heeh. Masalah ngadungakeun mah urang mah lancar
ada geus dididik dina hal agama geus lancar. Oh berarti keluaran pesantren Ujang. Wah, urang mah santren di Tasikmalaya menang 5 tahun. Alhamdulillah. Di Tasik. Di Tasik 5 tahun. Atuh, Terus Gus. bea Castro ge meureun 80 mah. Loba-loba teh Castro biar apa atuh 5 tahun. Atuh pangabisa teh geus pinter mari ngolotok. Wah, abi mah masalah agama mah tos. Kemudian bangsa ilmu tajwid bisa kuasai. Tajwid. 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 Nah, eta mah di ditu harita acan. Eta mah acan. Panjang pondokna Al-Qur'an meureun IPA Idgong. Tah, lamun nu kitu mah beleng pisan. Eta. Kesepnya. Kayak ilmu fikih Fikih sudah fikih. lamun fikih tah eta mah nu kitu harita arek muka heula di ditu. Harita teh muka Jadi acan. Acan kan diajarkeun. Sugan kitab kuning. Nah, lamun kitab kuning mah nyaho ge henteu. Ujang ari tadi Mas Santren bisa naon wukul. Cek mama ajengan. Cek mama ajengan gua. Ujang maneh mah tong teh ngaji. Babi teh kitu. Ajengan teh. Maneh mah ngaliwat we wungkul cenah kitu. Paingan banget jika tas oh. Aduh. Ieu tah urang. Sok Kan urang rek nanyakeun. Pedah nguruskeun bab agama urang rek nanyakeun. sok kenaon? Rek nanyakeun sok saha nu sok adan dina televisi unggal maghrib ngaranna saha? Nah, urang itu apa? Aya Ustad Yusuf teh. Urang mah teh Aya Ustad Rahman. Nah, eta sok budakan di ain aya. Urang mah komo teh apa? Urang teh apa lu sabenerna mah? Saya gitu mana apa? Urang mana apa? Teu urang Saya ngomong dia mata urang mah teu apa? Atuh sana apa dina televisi nu adan mau ada dina televisi? Oh, saha? Eta teh ngaranna teh si Saat. Kayak ipang si Saat. Oh, tempo kemana dina televisi unggal maghrib. Geledug maghrib dina TV langsung berebet saat adan maghrib. urang mana cincuk maneh Alamatnya Bandung dan sekitarnya. bisa anjing gelo sih Apa ada deh? nya meureun da kuwu Ulawak nyebutkeun pejabat di nu kieu mah da ieu mah keur buburu. waduh aya kairana Tapi urang mah bari teh aya unek-unek teh. kumaha udah kana ieu Dikala waktu baheula butuh suara bala anu brak abruk ka urang ka imah. heeh hayang jadi hayang dicolok. Ke urang teh geus siap dicolok. Heeh. Didukung lah. Didukung. Begitu ngadeg sugan teh kayak aya kebijakan. jadi kudu transparan zaman ayeuna mah balakakeun arek ka kuwu Urang mah balaka daripada ngomongkeun tukangan bisa kubu-kubu orang dijieun ku urang atuh mah bisa ngomean eta juga. Nama cocok. balakakeun Lamun aya jelema atau masyarakat ngomongkeun di tukang urang teresep. teu enak Nu enak mah nu kieu Pak Adu hareupan ngarti. transparan bejakeun Jadi hari kudu jadi pemimpin kudu legowo. legowo Lapang dada, masuk kabari delitan, mana masyarakat ngomongnya meureunna ada aya kakurangan di antara kita. Maneh naon anu kakecil ku urang? Tah nate sadar kebijakan waktu harita ente men ka suara kauri. Kuing geus nyolok ka ente ngadukung. Tapi kuing teh kan pamajikan dan teh heula teh nuju maot. lain nuju keur maot dalam menuju mah pada teh mau kudu balik deui panu can ulang. Menuju maot. Urang teh hayang boga pamajikan deui ayeuna teh meh aya nu ngurus. Aya mah aya nu nyeusehan, aya nu pangejokeun. Di penting aya nu mencetan naon segala rupa kira-kira wajiban jeung pamajikan. Tah urang teh ngawin batur sa RT. Bebeja ka ente urang teh. Tah hayang disaksian urang teh kuku. kuwu Tapi ente nepi ka ayeuna can ngijinan tah kunaon sababna? Ujang cing atuh idina da eta teh masyarakat Ujang leutik-leutikeun Masyarakat naon musingkeun. aya musikeun bari teu di idina Contoh kieu. Si Eye tujuanana rek ngawin batur sa RT. Sok bayangkeun kumaneh. Ek dikawin batur sa RT indung kolot urang ek kakawin meureun. Tah kumaha maneh kitu kan? Ari urang mah tadinya piraku ari awewe loba teu mampu maraban salaki hiji. Urang mah rek bisa sarung we gitu kan. Naon dari mana sok mani dieu?
Iya. Geus tunai ye lah. Itu tak, kurang mah alasan nama eta. Lain dia beli 2.000 tuh beli lecek nih. Oh jadi si Ayah teh pada rek kawin Kawin batur RT. jadi kumaha teh di Kurang caram. eta kumaha apa Ya, onai, entong borok kitu si Uceng mah. Sakali nu rek kaimanan jeung katakwaan, sorangan ge rek menuju maahan di lembur Kertabumi da tadi. Onana, ditolak padahal mah saminggu sakali. arek nya kumaha Rek nya teh maahan padahal mah rek ada katakwaan teh. Kalau wajib penjumaan. ieu mah rek ibadah atuh lah kitu Heeh. Mana sih ngerti eye? Si Karsi mereka menuju maahan di urang. Datangna ti poe Sabtu. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumaah, bisa minggu. Mangkaning rek milu 2 Jumaahan. Terus setengah bulan ngenong di urang. Bisa berapa kiloan beas. atuh maneh atuh mahan pake ngindep sagarupa Ada atuh mah aya deket ku di ditu maahan. papake Cang, dungakeun aya si Asep Panganten di payun aya Ya, hajat pesan bapak hajatna. Alhamdulillah. Dungakeun si ikhlas jeung ridona maneh. Aing ngadungakeun mah urang mah lancar. Lancar. Ya alhamdulillah. Heeh. Contoh ari ngadungakeun teh lamun aya tatangga urang nu maoteun, Mau teu? urang kudu ngalayan. Fardu kifayah ada kayak Fardu kifayah jeung ajengan mah eta teh. Jeung deui lamun ngalayan kanu maot ulangan saukur ngariung-riung. Ulah. Dulu ya alus mah urang kedeprak pipir mayit sila. mayunan mayit. Mayunan mayit dungakeun ku urang eta mayit sing ditarima iman Islamna dihampura dosana. Amin. Urang ngadungakeun kana jalan kahadian teh ka kupingan beko keluarga mayit. Cikopi sagelas moal hese. Sanajan kayaan keur kapapatenan. Gadungana habe. Hade. Heeh, syukur. Nah, ayeuna di dieu. Di Pahajat, Pahajat di Payono. Heeh, di Payono. Putrana bade nikah. Heeh. Urang dungakeun ku urang. Dungakeun. Mudah-mudahan si Asep dina nikahna si mulus berkah selamat panjang jodohna itu oke kayaan selamat Amin. kakupingan we abdi ngadungakeun kitu ku Payono Mohon. rokok 2 bungkus mah dialungkeun Ya. teh Ucap siapa kapan ngeus walatra ieu teh aja. contoh Contoh pedang ngadungakeun. Awes kadeudeung meureun kitunya. Ulang tadinya. Punten kapang saya Bapak Hajat sareng Ibu Hajat. Ucap mah eta mah heureuy, Pak. Ngan ulah dianggap heureuy. Kudunya anak usia mah kundi da sae kitu mah. itu tak Sing ikhlas aja ngadongakeun mah. Malah urang jadi pahala. Itu sholat kewajiban urang seueur doakeun. Ya seueur pikanya silih asa silih asih. Silih asuh jeung silih wasiatan dina jalan anu sae mungkin. Kewajiban urang juga mah hirup banyak. Hati sing bersih. Bener. Otak sing taat. Nya Kata Agim, jagalah hati. belalang kupu-kupu Lain aja Agim ajengan itu. Jagalah hati lentera hidup ini. izinkan suami bila menikah lagi ternyata mah poli pantai sih deh. lain poli pantai Pantai. Poligami. Eta. Pantai. Ya teu naon ada diizinan mah. Heeh. Aku cek di ngagarap di acara Jaipong Dangdut. Jaipong Dangdut, ha? Singkatan Pongdut ai Pongdut teh. hai pongdut teh jaipong dangdut Bener. pongdut Ayeuna lamun ka Kuningan Tarling. ai tarling mah gitar jeung suling Ayeuna di daerah Pangandaran Parigi Cijulang aya gengdut. Mayang geng dangdut. Geng dangdut. Ari si sadut lagi sadut mah di orang sok nyen bilit sadut mah aya di tardan aya tardan Gitaran Muding Edan. ieu mah dina perkawinan kabeh aya deui tarso naon Tarso? tara salat Ai Tarso mah tuh. Beda jeung Tarmana jeung Ai Tarmana. Taramani. Haturan atuh perbados nepangkeun ti Kang Uceng di leresan Kertabumi Kabupaten Ciamis nepangkeun perbados pangresah Acung. Acung. Ibu ai Oke disarengan ku AAEY, Terus disarengan ku AA Onai. Onai. Oke eta anjing laut. Duh
Jauh sih teh. Mana masuk nyinggung perasaan batur hirup teh. Ari gitu. Ulah sok itu teh dosa teh. Tak lain ngaranna. Cicing rumah asa mana teh sok ngapun nyembeas. Beras bau berit. Aya tipu bau berit. Ah, kebulung jahakan saja. Model. Hirup gumelenang di alam dunia ngabogaan dua. Papasangan Contoh aya langit aja bumi. Mang acung beurang eye Penting. lamun maneh hujan meureun itu Halodo. panganten istri, Panganten pamaget. lamun maneh ronggeng itu Monyet. mun di pangandaran. Urang asa teh enak nyebut monyetnya sia bari nempok ka urang. Ya atuh ka mana deui teh si nunjukna kitu si atuh nya apa tadi ya. Ya, aya beurang, aya Penting. aya hujan, aya Halodo. Nah kitu. aya panganten istri, Panganten pamaget. aya bulan. Cara. Kali Adiku. udah kasinggung. Ulah kasih. Ai lain cara mah tong jadi kasinggung ngalamun jok ngarep mah. Ya udah kasih cara. Jadi kurang enak karena pamikiran. Alhamdulillah kapara temuluman sadayana wilujeng linggih. Nice. Oh, can urang dinagarakan acara calungnya. Nya. Ujang rek hiburan. Tadi aya geus. Geus. Wah, abi mah kana mah kapayono mah parantos ngobrol. Iya. Di baheula lagi. Iya. Janji abi manggung di payono rencana abi bubarkeun ke rek jam 3. Halus. Wah, ciri nikah kulawargaan. Oh, ketigana rek langsung ke Parmin ke Jawa itu compreng. Rencana rek bubar jam 3. Erek bubar jam 3 ka payono kaul. Kaul, bener. Alhamdulillah. Kan jam 12 kudu geus mulang. 12 isuk beureun. Itu tak. Esa kalian arek megat kurang geus tadi teh. Gitu. Anu di kilona ke batu baterai. Eta. Cang, hiburan mana erek lagu naon segan. Abi mah moal luga lagu teh bisa. Ya. Abi mah rek kaul ka payono khusus. Abi rek jaipongan. Wow, Oh, jaipongan, hebat. benar. Sangatkeun ka para penonton, para tamu ulama sadayana. Bisa mana jaipongan? Wow, jaipongan mah lumayan. Atuh. Oh benar. Urang mah jaipongan bangsa kosidahan. Kosidahan. Sidahan le Kosidahan. Bangsa kosidahan. Sapertos itu tadi siang lagu kosidahan. Nah itu macamna. Lamun rek kosidahan meureun cocok nu kieu. Kan lamun rek jaipongan aduh ai jaipongan mah gamal, Gamal, sinet, sinet. rebab. Jadi kudu lengkap. Kudu aya lengkap. Ya ulah sok eta. Urang mah jaipongan lagi pentas teh mah pasti make sinen. Oh gitu. Ulah di sinelan tersap urang. Oh mah make sinen. Ulah digoongan entong. Atuh moal nah, mun. Naon wae atuh? Make salon ulah. Ulah. Nya. Urang rek jaipongan daun pulus keser bojong kena ngumpul. Oh, asam atuh. Teu naon kaul mari kumaha wae ge sok. Sangatkeun ka pangarsa Bapak Yono sareng Ibu Yono. Kang Uceng rek pakaulan jaipong. Ieu mah kaul. Lamun baheula mah ti Jugagag. Juga enggak, saya teh gagal. Aduh, Ampun si aduh, kado. lain si Karsu Jugala atuh. Itu kang kenana mah puh. Teuing, teuing. Coba. Sangatkeun. Hapunten anu sanes payono teu kenging ningali. Ih. Kemana sih ada gagal lebih deh? Oh, kita ngali-ngali. Kudu diperban kan su. Siap. Nah, Apa Yun? penghormatan ke penonton. Bagus. 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 Ah. Manita ridho. Aduh, kadang dia. Ulah kaluhur mah. Nah kaluhur. Ulah. Penting bisa yang bernyadap. Oh, tak bisa resep kalapa ya. Pada tadi isuk-isuk jam 4 teh naon ting gorobas ting kuruntrung ditinggali teh. Dulu urang bisa taekan Aturan ka pangarsa Bapak Yono bade pakaulan Kang Uceng dina wana jaipongan. jaipongan. Carios deui. Laguna carioskeun. Dina laguna Daun pulus keser bojong. daun pulus Keser bojong geser bojong. kena ngumpul. Iya si Wilujeng. Nah kayaknya aya nu mulut lagu cenah hayang dikolan ku Kang Uceng dina mana jaipong dina lagu bedah rumah. Dek. Bedah rumah.
bedah rumah kumaha. Ayo lagu mah apa yang pasti. Kumaha lagu bedah rumah? Ini nu marake helm. Oh. Nu marake sepatu bot. Nu mari kita bekerja membedah rumah tangga. Batur. Lah. Jadi ngarusak rumah tangga batur. Membedah rumah kita gitu. Lain lain kana rumah tangga. Sok. Urang. Ya nu nyangakeun ka uceul ka kaulan. Si batur nuhun. Awas. Sorah. Beradan atuh kenang geus ngurusut. Beradan kumaha? Kaharep jaipongan kenang geus ngurusut kenang. Lah maneh mah kurang ngarti kana bahasa urang. Ari gitu. Kapan tadi urang ngomong rek jaipongan daun pulus keser bojong kenang wungkul urang mah moal. Ye. Ari mah ayeuna tenang geus murubut maneh teu ngareng Kene urang mah moal karsun. Ye. Geus dimewarakeun ieu teh. Tawang kursan karsum teh eta teh anak kuliahan. Oh, ayo jelema sakola Dia teh keur kuliah di UGD. Unigal nah UGD sama. Buku mana yang mah di UGD? Ai UGD naon? Universitas Goreng Dodongis. Ya. Cocok itu mah. Atuh da aya tinangaran ge geus beda. Model EY. Ekna. Ilmu orang lumayan lah, satiketikeun mah aya. Yekna. Yang penting ilmuna nu mantak nyalametkeun dunya jeung akhirat. Ekna. Rek kumaha ge kumaha urang da geus boga patok. Luar biasa tinangaran ngandung harti jeung makna. Ona. Orang Kertabumi asli. Orang Kertabumi. Enak neangan duit teh kieu we gitu berkah opak. Ana. Wewena mah leutik. Letik oh Sumarana teh siapa? Oh. Yekna. Hah? Onai. Yekna. Yang penting benar bisa hirup dengan anak oke. Model Ucang. Una. Sinuara ulang enak doang. Ucang. Una. Urusan kepemerintahan geus 2 periode cicing di desa. Alhamdulillah. Cekna. Cekatan dalam bekerja. Wow luar biasa. Ekna. Ilmu lumayan. Enak. Hah? N. Neangan proyeknya pinter. Pintar, tapi ka dieu manggung ge. Hah? Yekna. Geus sabaraha kali can tiba majikan. Oh, paingan loba atuh. Kalau bah dia kasinggung nanti. Mah, ngandung hati jeung ngandung mana model acung tuh. Hari anak Daek sholat. cek anak Tereh kamkah kieu-kieu teh. Una Teu boga pamajikan, emna mobil lagi 3. tuh diterjemahkeun kudu gelo mah Pak. ngebandungan si masarek setruk. Nah, mana peperion mana ngiding henteu siapa kenang ngurubut. Kita ngarepkeun paya do teh. Tuh. Yang mah beda deui kaul mah urang mah rekosidahan. Duet bisa mana duet lagu duet. Kan? Lagu duet. Bisa Lagu dong. duaan disebut Duet. Lagu tiluan disebut Tiget. lagu opatan. Empet. Ji. Lagu limaan. Merepet. Nah, urang anu wayah ge sok aya empetan. Bahasa Inggris mah tuan model. Lamun penting good night. Good night, selamat malam. Baju tikait ikanang hayam. Aya teh sunna anak asup. Not me. Si enot akan minta. Very good. Makan tempe bari udut. The from Paistendi. Makan kemana? Yo. The Bali United. Yes. Oh, sepak bola eta mah. Ye, lamun ka mak Kemana? mana mau keluar kalau wae sana. Mader ngan ieu. Ya kan Pak Kades. Punten neng ya. Oke. Kagungan anak pun bojona. Lamun ka mak, Mother. ka bapak, Father. ka aki, Hither. ka alo,
Loader. Nu gelo. Udah leader. Ye.